Allah pernah minta bayaran? Henteu. Apakah Allah minta ganti rugi? Henteu. Apakah Allah minta nuntut ganti secara materi? Henteu. Lamun kudu dibeli 17.280 liter sapoe sapeting, bapak kudu boga duit sabaraha juta keur mayar oksigen. Geuning nu geuning sesek napas meusan ge dibawa ka rumah sakit, ka puskesmas rawat inap, nu pameula dipasangna oksigen, napas bantuan, sapoe sapeting bapak cager aman, cek puskesmas bapak boleh pulang. Padahal kan sapoe sapeting satabung teu beak kabeh. Sabaraha ratus ribu bapak kudu mayar. Minimal 200 sampai 500 ribu harus bayar. Ya Allah, ka urang mere oksigen sapoe sapeting 17.280 liter. Mantap ieu Pak. Urang di dieu sing sadar. Cek Allah titah ngaji kudu ngaji, saur Allah titah salat kudu salat. Saur Allah titah zikir kudu zikir, saur Allah titah baca tasbih kudu tasbih, saur Allah perintah ketika berbuat salah kudu taubat baca istighfar, wajib istighfar baca taubat, minta ampun ke Allah Ta'ala dengan baca istighfar berarti kita membersihkan diri. Naon sababna? Hese ngitung kesalahan Allah teu minta naon-naon jumlahna miliaran rupiah lamun kudu dibeli. Allah cuma minta hiji, taatilah Allah, taatilah Allah, syukurilah nikmat Allah, lakukan ibadah ke Allah, titik, lain tidak. Pangenan ke jalmi kaya sakacamata daya luhur anu cek bapak pandon hargeunana nomor 1. Saha jalmina paling kaya sakacamatan daya luhur boga duit sabaraha miliar anjeun. Lamun Allah tiap-tiap nikmat kudu bayar sewa, lamun Allah mere nikmat kudu bayar pajak, lamun Allah mere nikmat kudu bayar materi, lamun Allah mere nikmat kudu bayar duit. Saya yakin jelema nu pangbeungharna wae moal cukup harta kakayaanna keur mayar nebus nikmati Allah kana dirina. Nu matak cek Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tong sok bobohokeun nikmat Allah sing lempang dina kuduna, ulah ngarenghap napas dina doraka, teu meunang jelema kicu panon dipake maksiat. Cek Allah kudu belajar tentang ngaji cek Allah tentang ngaji cek Allah ngaji itu hakikatna keur nebus nikmat ti Allah Ta'ala. Bari manfaatna orang bisa untung. Naon untungna ngaji? Ya bisa hafal ibadah yang bener pahili wehe anu kitu siga jim dibacana kurang logor teuing kuduna at-tahiyyat. Ieu dibaca salogorna we at-tahiyyat. Maca at-tahiyyat pahili pagentos paganti patukeun eta keneh bahasana. Pahili he leutik jadi ha gede wae geus teu jadi salat mah sakitu ge. Padahal salahna cuma sahuruf. Apalagi lamun salahna loba. Fatihah bacaanana salah, tahiyat bacaanana salah, saumur-umur salah, bari teu maksimal belajar, bakal disiksa Allah mendekam jadi penghuni kapling neraka selamanya. Sarokaat bae disiksa na 1000 tahun, komo ieu saumur-umur. Padahal jelema teu pernah ninggalkeun salat. Bapak Ibu, engke di akhirat jaga di yaumil kiamah begitu orang ba'ats dibangunkan dihidupkan dari alam kubur dihisab dihitung di pengadilan Allah di akhirat bakal ngabring loba jelema nu diponis satu persatu ku Allah kana neraka diakibatkan cek Allah manehna teu pernah salat sekali-kali aja. Nerakana lain cuma hanya masuk neraka sakor. Dipertanyakan ku Allah, masalakakum fi saqar. Manehna ngajawab, qalu lam naku minal musallin. Kenapa
vonis neraka sakor. Kata malaikat, sebab mereka tidak pernah sholat. Jelema protes di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak terima. Lamun abdi disebutkan jelema tidak pernah sholat, saya tidak terima. Abdi berjamaah tiap waktu, wahai malaikat, laporkan ke Allah, saya sholat loba saksina. Duhur abdi berjamaah, asar abdi berjamaah, maghrib, isya, subuh abdi berjamaah. Malah sholat abdi mah lain 5 waktu. Cek manehna di akhirat sholat abdi mah 8 waktu. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kagenepna duha, katujuhna witir, kadalapanna tahajud. Hartina boro-boro karena sholat fardu. Sholat sunat ge ahlikna tukang dilaksanakeun. Tapi sholatna, tahajudna, witirna, duhana, duhur, asar, maghrib, isya, subuhna lamun teu dikaji ilmuna, rek ilmu bacaan atau ilmu pagawean teu matak jadi jaminan ke keamanan dirina di akhirat dina azab neraka. Naudzubillahi min. Matak sing daraek ngaji dagogodana ge beda ngaji. Pangmung-mungna jelema teu purun kana ngaji. Dionang tahlilan dia komo sok balik mama berkat. Jalma mau kaya deui, bunghar, mobilna ratusan, wah nu tahlilna ti mana-mana. Nu paehna di Majenang, nu tahlilna ti dayeuh luhur, ti Hanum, di mana-mana ngobri nepi ka belasan ribu sampai puluhan ribu tahlil. Sabab mautna orang kaya balik diberi duit 25.000 ewang, pengen tidak 20.000, khusus ustad 50.000 sampai 200.000. Tahlilna loba, giat ibadah, tapi kandela aya duitan siap diajak ke ngaji mingguan di pasantren di dia baru-baru 10.000 nu datang nate tetangga deket, tetangga jauh, nu jauh geus puguh da jauh, nu deket ge teh datang kabeh simkuring itu suudon. Hartina abdi henteu berburuk sangka, ieu akang-akang nu haladir ayeuna nu ngaji peuting ieu mingguan rutina sok hadir tara ka pasantren ka dieu. Jawab sia sing bener, ieu bapak-bapak nu haladir peuting ieu lamun ngaji mingguan rutin di dieu sok datang tara. Sok datang tara. Oh sok sakieu jumlahna tara. Seueur mana peuting ieu nu ngaji jeung nu mingguan. Tuh. Percaya bari nage mingguan kudu sakieu. Matak tadi cek abdi judulna ku para ulama ngahaja ngaran ngaji di beda-beda teh kanggo nubuhkeun semangat ngaji mah karicek wae ibadah. Geuning buktina at-tahiyat salah sakitu ge ngangkang dina neraka da dibalikan deui ge angger tahiyatna salah deui. Komo bapak salah maca Fatihah, matak ari maca Quran mah maca Fatihah mah beda jeung maca Quran. Ulah sakadae, ulah asal bijil we salat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Usah kitu geus magur jauh ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, geus komo eta mah. Hurufna ge geus salah. Mata punten ieu punten. Sim kuring teu maksud ngaburakeun cai ka langit. Ka ustaz, ka para kiai, ka guru-guru ngaji, ulah gengsi pedah urang ku batur geus disebut ajengan, ulah gengsi pedah ku batur geus disebut kiai. Manusia teh tidak ada yang sempurna. Justru kelemahan kiai-kiai di pasantren salafiyah model ieu rata-rata kiai kelemahanana gagabah maca Quran. Itu kelemahan kiai. Rata-rata gagabah baca Quran, jarang kiai make boga guru khusus ngaji Al-Quran, jarang. Lolobana ngaji Quran mah tina ceri, kana ceri padenge-denge didengekeun deui dibekeun deui teu nyaho ka dituna teh baca ceri we bungkul. Padahal teu sakur babacaan dina Al-Quran anu make aya-ayat bubuleun aya pangbelenong ningan Fatihah ge bapana Quran tingali Bismillahirrahmanirrahim belenong saya
Alhamdulillahi rabbil alamin. Belenong henteu kabeh tiap belenong menang eureun. Aya anu menang eureun nya wakaf, aya wakaf teh eureun untuk kusunan gebari. Aya nu menang maju. Ta eta Pak mata guguru pepeujeuh ye kiai ajengan memeh ngawurukeun ka batur sambil berjalan kudu boga guru khusus setiap hurufna satu huruf Al-Quran tidak boleh salah apalagi di bacaan sholat. Kumaha lamun salahna dina doa ai salah dina doa mah teu aya sanksi teu matak doraka ari doa nu lain dina Quran mah ngan salah bahasa ge kana diijabah mah hese sanajan teu doraka na doa ari bacaan Quran mah teu meunang salah dina doa nu lain dina Quran oge nan lamun salah hese kalau rek diijabahna oge da Allah mah ngijabahna teh lamun bener bacaan ge can dijamin keneh wae kudu ikhlas. Komo cek ahli tasawuf mah dai doa teh ala taqarrub ala pendekat jiwa antara dirina jeung Allah taala kakarek doa gede tanagana lamun jalma keur ngadoana merasa dirina dekat ditatap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji fikih ami bener ibadah, ngaji tauhid amih bener hate, ngaji tasawuf amih lemes hate bener akhlak. Ieu mah sapaket teu beunang diulah-ulah. Ngaji fikih fardu ain, ngaji tauhid fardu ain, ngaji ilmu tasawuf fardu ain. Doraka jelema mun teu ngaji tauhid, doraka jelema mun teu belajar ilmu fikih, doraka saumurna lamun jelema teu belajar ilmu tasawuf. Teu kaji jelema teh dijebur kana balong lamun teu baseuh. Lamun di dieu aya supir atanapi mekanik nu sok apal kana mesin rek kumaha ngaganti oli mobil lamun teu dibuang tutup bautna dibuang heula rek lain ge ngaganti atuh teu dibuang mah ari olina ngarekeneh geus ledeg bari teu dibuang heula mah lain ngaganti namahan ai namahan teh tungtungna teh nu weuteung ge ka bawah butut jaba oli na loba teh mah tanaga mobilna ge moal muncul ngarebak we anger mun rek ngaganti oli buang heula oli nu kotorna pasang bautna sing alus mun rek ngojai dicai di mana jelema ngojai teu baseuh ulah waka belajar ilmu tasawuf abah satungtung abah can belajar ilmu fikih satungtung abah can belajar ilmu tauhid ai ilmu tasawuf teh keur ngalemesan hate. Lain salah jelema itikaf di masjid, lain salah jelema maca Quran unggal poe minimal sajud sampai sapeting bagus. Itikaf di masjid bagus, zikir loba nepi ka 1650 10.000 bagus. Eksan nyarek maca kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi lamun teu belajar ilmu tauhidna, teu belajar ilmu fikihna, khawatir bisi jelema apalna kitu beras sambil zikir salaletna ari wudu can becus, bacaan sholat can waras, ditempuh itikafna can masih kene jauh. Itidal teu nyaho bacaan dicek Fatihahna balaka canol budak budak bertu arek kumaha bener ngalemesan hatena mah ngaji heula fikihna ngaji heula tauhidna ngaji yeuh deui takabur aing teh ajengan cek batur ieu aing masantren teh 15 tahun aing teu wani ujug-ujug barang dina balong samemeh waras ngaji tauhid sama ngaji fikih. Saya pernah berguru ngaji di guru tarekat Korea di anak Sabandia di Peloso teh eta dekat Kebumen nya aya kan pesantren Torikoh kono di anak Sabandia tapi dikirna sir dikir siri nu tara kadenge setengah jam paling henteu 20 menit meh adzan zuhur di masjid teh moal kurang teh 3.000 jelema memeh zuhur 20 menit deui wah geus pinuh masjid sakitu agungna ku santri keluarga masyarakat sugan ngadenge kecet na jelema ngamekan ge jelema teh kadenge siga gaang katinca jeung pelit
begitu asup ke masjid buih teh jelema ribuan eta pun wani ngomong ke dunia kabeh berkieu pake tasbih la ilaha ge eta teh geus tarik teuing sakitu lolo da bade nasir nu ngomong saurang kieu ari abdi tukang mikir mah gorowok pan jaya mah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi teh dewek eta mah ari masantren boga guru nu teh nyoraan tuh wiridan kasal subhanallah kadenge sakali teh urang heula kali itu nama subhanallah 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 dirarasakeun eta teh lamun make main da mun teu make mik mah moal kadenge sorana ku batu oh kabeh maca subhanallah jauh naon kadenge ku bapak mun geus alhamdulillah ganti alhamdulillah ngan edas eta abdi boga guru beda-beda bombong loba guru abdi mah hiji boga guru teh nu gancang salatna teu kabeuring eta salat teh Kang abdi teh Fatihah teh geus gancang rasaanna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Gusti ieu ayat teh diwasolna aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in paling jago kakarek ihdinas shiratal mustaqim guru abdi kiai geus ruku Allahu akbar atuh urang ti paparetot mengejar nepi kana waladhdallin kakarek urang ruku geus cengkat materi sami Allahu liman hamidah kitu we tiap salat abdi teu kabagian we kudu masbuk kudu ditinggal hiji mangih deui guru abdi anu dikirna teh nyalila nyaloba nyagancang nepi ka kalimat la ilaha illallah teh geus teu kakuping mimitina mah ngumpul la ilaha illallah menang 3 kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah kan itu nama la ilaha illallah la ilaha illallah kakarek semenit geus laceng nepi ka mana la ilallah la ilallah la ilallah la ilallah beginilah beki kenceng Allah la ilaha na kadenge tinggal ho tapi abdi henteu nolak da masantren di mama ajengan ngaji milu we dikir ho aya nu dikirna leuwih ti 2000 aya anu dikirna 1650 nepi ka tas jumaahan ge da imamna dikirna loba makmum nepi ka kudu madakuan imam dikir 1650 ari makmum anu digawe anu di pasar nu tani geus arah di tukang cek makmum lila teuing dikir ke macam sia we sorangan aing mah tukang kasap aing mah boga pamajikan parabaneun tukang buburu boga hancak keur digawe di imah batul bisi dipotong gawena da dikir lila teuing 2:30 kaburu dikir batu mah kaburu bubar ye na karek tapi dikir lain goreng tong dicarek awas mata kurang kudu ngaji urang kudu belajar ari guru abdi di Mananjaya zikirna biasa we 33 ngantari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tara nepi ka locok tanyakeun ku abdi teh Romo Kiai dari Jawa kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jujur Romo, saya nggak sanggup ikut zikirnya Romo yang sampai hu. Kalau seri guru abdi tengah jawab cari sendiri jadi
Kalau tetah neangan cari gurunya sendiri. Hari naroskeun ka wajengan wa kunaon guru teh dikirna eta seru aja nanti kalau gumujeun neangan ku sia ku sorangan guru itu siga menang badami ditah neangan ku sorangan ku urang yang tatanya mata ki guru ge. Abdi belajar di Banten Kang, da ibu abdi masna orang Banten orang Tanara. Abdi mah di mana nyusut di Mangun Jaya teh cicingna ayeuna eweanana urang Mangun Jaya. Akang mah moal kaget orang Banten. Ewean teh pamajikan. Ngan di dieu we bahasana lain soten. Abdi mah eweanana urang Mangun Jaya. Inung abdi asli orang Tanara orang Kulon. Saya lahir di Kulon. Jadi pun bahasana aing-aingan sarua jeung akang moal beda. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Saya belajar di Buya Bustawi. Saya belajar ngaji di Buya Dimyati. Tokoh NU di Banten, akang pasti maklum. Siapa yang tidak kenal Buya Bustawi? Siapa yang tidak kenal Buya Dimyati? Buya mah abdi rek balik. Basa nanyakeun mah tadi teh malan ku Buya. Buya, ari kula kumaha hayang nanti. Dia dikir mulaun kinu gancang geus tinggal hu nabungku teh balomba kumaha ieu. Geus teh kabaca la ilaha illallah ayat tinggal hu. Ya, ek balik abdi ti pesantren. Digeroan heula ku Abuya. Mir, dia ka dieu. Dijawab teh kieu. Bareto dia nanyakan soal dikirnya. Kula inget keneh. Dikir teh aya nu ngatur bahasa, aya nu ngatur rasa. Nu ngatur bahasa bakal beda jeung nu ngatur rasa. Aya deui jelema nu dikir teh nu ngatur rasa, eta mah moal ngatur bahasa. Jalma anu marifat ka Allah, moal ngitung bacaan dikirna, moal ngitung loba, moal ngitung sawiti. Para arifin wasilin, jalma ahli marifat nu geus nepi hatena ka Allah Ta'ala, dikir mah mentong ditaker. Masing aya hadis na 33 lain menentang hadis. Da aya dina Al-Qur'an teu make bilangan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Teu disebut dina ayat eta mah kudu sakitu puluh sakitu ratus. Nganjar manu eling nu iman nu eling hatena ka Allah. Beda-beda kelas iman, beda-beda kelas Islam jeung kualitasna bakal berbeda kaluarna. Lamun jelma dikirna ngatur rasa bakal jelas bahasana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah nu ngatur bahasa. Tapi lamun jelma nu ngatur rasa teu ngatur bahasa, geun bae. Mesin unggul ke isim domir, ari isim domir teh marifat sarua, isim domir mah kabeh isim marifat. Domir mah balikna anger ka Allah, hu teh tina huwa balikna ka Allah. Mesin hu ge anger we Allah 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 Allah. Aya waliullah anu zikir nyepeng tasbih. Tasbihna 100 siki kawas kurang. Paling nu pondok 33 siki. Pan orang mari dikir esok dibilang la ilaha illallah hiji tina hinung leungeun teh la ilaha illallah jepret la ilaha illallah jepret terus sakapeun sok aya makmum nu arang bila teuing ieu imam teh sabaraha hiji dikirna dijungjungkeun tasbih. Oh paingan eta jejenolna dihareup ningali tasbih teh kan tiap 33 ngejenol 33 ngejenol 33 lain ngejenol eta mah pake kakak. Sok kena tasbih maka beogenan anu 100 siki mah di mana tasbih jenolan keur nyungcung. Nurutin ek nu gede ngaran tasbih nu bilanganna 33 pasti 33 siki ngajenol 33 ngajenol ka 33 na eta mah ku gagang lain jenol deui. Dikir atawa tasbih atawa sholawat atawa istighfar hayu we beda imam nalila dikilikan jejelona dihareup keneh eta mah lain dikir ngatur rasa eta mah dikir neneangan jejenol kitu
jelema ngatur rasa mah mentong teh dibilang sabaraha hiji wes ngerti. Malah ahli usul manu bener ahli marifat waliullah ningali makhluk teh kabeh tidak menang Allah rata nuluy jelema teh teu lalaki teu awewe kolot budak pinter bodoh kasep petot kumaha kabeh ge menang Allah termasuk dirina ge menang nyieun Allah usik malikna oge menang Allah setiap makhluk kabeh daya cipta Allah Ta'ala maka ahli marifat mah lamun ningali tasbih 100 siki teh teu ningali buleudanana teu ningali bijianana tapi nu ditingali teh zat Allah nu kagunganana. Jadi siki tasbih 100 teh geus aya 8 Allahan kabeh di gemeunanyeun Allah. Mata ulah kaget mun aya waliul dzikirna tasbih dibebeutkeun sakali ngabebeutkeun teh 100 siki. La ilaha illallah jreng tasbih teh. La ilaha illallah 10 kali ngangkat 10 kali ngabebeutkeun tasbih. Satasbihna 100 siki sakali ngangkat teh batur mah ahli usul mah 100 10 kali ngangkat teh 1000 tinggal diumpulkeun teh unggul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali musik teh 1000 lain kawas urang dikit teh diingat-ingat la illallah la ilaha illallah komo milu dikir sia ami ngabeleuh hutang mah belum berapa bagus sia aya dikir abi lunas hutang sia ibadah maka Allah memotong nuntut duniawi kumaha Allah mata jelema kudu ngaji ngaji tauhid teu cukup ngaji fikih teu cukup wajib kudu ngaji jeung tasawufna mung ulah gagabah sabab lamun gagabah fikihna gagabah tauhidna engkena bakal jadi salah kaprah mangi we guru ai dicernana ku jalma awam cik lamun bapa ngaji ieu cek ajung mah ahli wirid ahli ibadah ahli marifat ahli zikir nu beunghar mah teu kudu zakat nu wajib zakat mah nu fakir nu miskin nu kaya mah teu kudu zakat bapak rek narima mah ngomong supaya ditanya ku abdi nu beunghar teu kudu zakat tapi nu miskin nu fakir wajib zakat lamun di bandungan anak ku jalma awam nu teu sagelombang hate nu teu sagelombang ma'rifatna nu teu sagelombang usul ka Allahna pasti bakal ngaco tah nu beunghar teu zakat nu miskin jadi kudu zakat protes pan jalma awam ge heula ieu kiai mulai sasar ieu manya nu beunghar teu kudu zakat aya nu miskin kudu zakat disampeurkeun mama henteu lepat mama sasangem teh yen nu beunghar teu kudu zakat aya nu miskin kudu zakat ya bisa liwat kabur lohor kapan di mana-mana ge nu kudu zakat mah jalan nu beunghar nu kudu zakat teh nu kaya nu miskin nu fakir mah kuduna ge nampa zakat kumaha mama menyebatkeun nu kaya teu kudu zakat aya nu miskin kudu zakat da teu sagelombang teh hate dibalikeun teh nganukur sakicepan non ku kiai ari kitu nu beunghar saha nu beunghar teh saha nu gaduh asmaul ghaniyyu yang kaya itu siapa nu mere kabeungharan al mughni dina asmana saha aya nu kaya saha dibalikeun sakitu kan boga gigeug jelema siga doma eleh diadu nu beunghar mah Allah deuleuh da manusia mah nu kaya kabeh ge kakayaan manusia mah nu beunghar beneran kabeh ge barang titipan ti Allah bisa dinikmati sabot hirup nu mutlak kaya mangan Allah manya Gusti Allah kudu zakat ari Allah kudu zakat henteu kakarek leos we mata lamun gagabah ngaji tasawuf sebut ilmu tarekoh tarekat lamun jalma gagabah ngambah ilmu tarekat teu ngaji fikih teu ngaji tasawuf naudzubillah min dzalik mun teu jindik fasik mun teu fasik jindik man tasawwafa bila tafaqquhin tajandaqa
wa man tafaqqaha bila tasawufin tafassaqo. Jelema ngaji fikih tapi teu nasawuf pasek, jelema nasawuf tapi teu miki jindik. Ari jindik diragukeun antara iman atawa mukmin kafir, antara sah imanna atawa teu sah imanna. Mata kudu ngaji. Cimkuring eka dongeng we malah. Tapi aya muatanana da ngomong kieu. Pun bapak teh alumnina, Bapak Abdi almarhum alumnina Ajengan Sulaiman. Ajengan Sulaiman teh nu ngadamel ngadirikeun pesantren Tanjung Mangu di Ciamis, lebakeun radio Pitaloka. Aya pom bensin, aya jalan anu kahandap ka Manojaya nyebrang Cirahong. Paling payun memeh Polres aya jalan ke kiri lamun ti Banyar ke arah Tasik, di aspal di hotmi dihanap aya pasantren pendirina Mama Ajengan Sulaiman Al-Kurdi. Mama Ajengan Sulaiman teh mendirikan pasantren ti memeh tahun 45 ti memeh merdeka zaman penjajahan kene. Para waliullah seueur menyebatkeun bahwa Ajengan Sulaiman mah waliullah insyaallah. Sajaba ahli ilmu, ahli marifat, ahli ibadah. Kitab hampir sadaya kitab dibowong di luar kepala. Ihya Ulumuddin kitab tasawuf karangan Imam Ghazali, 4 jilid segitu karanolna segede-gede Quran. Akang sadana teh masantren teh nyaho kitabna oge tanya ka kiai. Ngaji Ihya Ulumuddin teh di pasantren babatan tamat ngalogat 2 tahun alhamdulillah. Urang mah ngabsahan kitab bari lain nu lain ngarang, urang mah ngabsahan kitab menang ulama eta teu tamat 2 tahun hese dipasarankeun 3 bulan 100 poe teh wah babak belur ngaji na kita subuh nepi ka jam 11 eureun sakedeung setengah 1 nepi ka jam 5 eureun deui ti jam 7 tas magrib nepi ka jam 3 janari ngaji simkuring di pondok ngaji teh kitu kita subuh nepi ka jam 11 ngan dibere eureun setengah 10 15 menit jam dahar. Lamun anu teu puasa jam 11 eureun we wallahu a'lam engke ngaji deui jam 1 tas salat duhur teh eureun ngaji teh nepi ka jam 5 can ngajaran abdi salat asar awal waktu parah ajengan teh keur ngaji madar-daran kitu mana kol we jam 15 menit ngaji asar kol tolong tong da kol make deket meja tina bitungan sabuku bentol lin kokol nu siga di pasantren di dieu tina tangkal nangka bari jangkung komo teu boga kokol tina bitung sabuku deket meja kiai nakolna teh ajengan sageus panjing lohor tolong tong geus asar barudak azan tu sholat ngajam sholat tiga dina akhir waktu ngaos dulu ternyata ulah dipoyok daya keteranganana sholat akhir waktu asal ulah nepi ka beak waktu nawe nepi ka lewat mun asal teh ngebuncal ka magrib lamun dipake ngaji komo ngajina ilmu fardu ain cara fikih tauhid tasawuf eta mah fardu ain ganjaran salat teu leungit sarua jeung salat awal waktu kaya salat durcok lamun ku ngaji akan diosok lain waktu teh ngangku gaple mun teu gaple catur mun teu catur kagok digawe di kotakan mun teu laer waktu di sawah di kebon atana